Aku akan merebeja sama kamu tentang poe ieu timimiti bijal pajar nepi ka surutna cakrawala ti palebah kulon pas waktuna ngarampi. Sabari ngebuleudan tanggal dinten ayeuna, sing horeng aku nyurucut cai soca deui. Beda di setiap tahun tak ada satupun anu inget kana wanci ieu. Atuh da aku teh hoyong di kitu-kitu ku barudak di baledogan ku endog, terus diperlukan tariku jeung dibere koehtar ditambah kadona mobilan. Tapi ieu mah mana boroni kitu. Ieu mah barudak nage ngedon sibuk main cekoce. Atuh aku teh hoyong di kitu-kitu. Ku kabogo diucapkeun HBD tabuh 0001. Terus enjingna dispesialin, terus dipasihan arloji. Tapi ieu mah mana boroning kitu. Ngarepin mantan hiji-hijina anu ngucapkeun diantos-antos wae. Atuh da aku teh hoyong di kitu-kitu. Pas muka Epi ngarep-ngarep aya nu ngucapkeun na kronologi teh. Tapi ieu mah mana boroning kitu. Sugan pas muka SMS aya nu ngucapkeun. Tapi ieu mah mana boroning kitu. Ngadon operator we ngabaradel nge-SMS-an teh. Rek muka Twitter da teu gablek atuh. Sakapeung mah sok hayang nyaba ka jauh. Tapi da ka mana atuh? Tanda tanya dina saleting. Sudahlah. Sekarang aku mah hanya bisa berdoa we semoga dipanjangkan umur. Amin.